Mang Oli. Tuh loba-loba tuh ngan sekali deui mere deui meureun. Atuh da lain deui. Beda deh nu si Ece eta mah. Anu ayeuna teh bagian Nu mah Ieu teh nu mah. anu itu kan nu lain Si Teni. lain blokna. belah dia mah asal itu. Mana? Alhamdulillah lah. Pan urang teh mah pedah ku rada meueusan. Jadi kan ku urang dibere meueusan deui ai kamari makan saeutiknya ku urang diberi saeutik diberi 10 kilo eleh teh. Jadi tadi teh eled teh ieu teh sabaraha? Oh, 80 hiji. 80. Jeung eled eta teh 80 hiji teh. Bagian benang manehna teh. Heeh. Da pieueunana teh cuman sabaraha 60 genepnya. Anu maneh makarep Ayam di sesada yang dibere nyatu. gara rasaan Kumaha? anu agak capek. Ya Aduh capeknya luar biasa. Coba dikadiekeun heula di urang aku teh eta teh. bisi etana motor bisi saat dari yang Ini kan dibere udud nya. Geus dibere udud apa ge dibere udud. Aya teh. Teu bae urang nu bae. ngai bere udud teh da. Mah tanagana mah urang mah teu kuat. Mangan ieu urang moe di mana susah ieu. Itu susah orang geus ngomong ka teh dedek di ditu deui. Oh, geus diizinan. Heeh. Geus ngomong we. Ainu moe Punya tempat jemur padi. ainu moena setitik. Cetiting cenah. Tadi teh cetiting meureunan kaluhur heula. Nyatin. Karena teh kieu. Wah, bari ngadada go tuus, cengcekan ieu Mang Oli teh ngokona iraha ngiloh heula ge lila. Terus ayeuna mah si Uwa mah barang heula we jeung ngoret ka ditu, ngoret ka ditu, engke uing diantarkeun ku si Ari ka Tongoh, si Uwa ilo ka si Ari ka dieu gitu. Moe Cuman ayeuna teh wang nurunkeun heula giribig. ieu na teh ngakutanana karena aku saha. Si Ari atuh mah. Aya mobil tuh. Mama Oh, emang Arko teh sabaraha sih? 600 tuh juga. Meni meuli we tuh. Meuli we jiga yeuna. Oh, aya duit mah jang di aya we urang mah. Ayeuna duitna heula. Kan bagaru. Atuh, aja hayong Arko. Kalan teu atuh da acan. Parangna kalah ka meuli si Ece, meuli parang teh da. Naing kayu ge. Meuli na geuningan meuli Arko, meuli pangaran ti babad. Insyaallah doakeun we sing aya rezekina. Meuli boga kege Sorangan ngan ulah nginjem. nah emang pernah nginjem gitu ngan teu pernah nginjem. Nginjem naon ka saha nginjem naon enggak tara Nginjem ka batur ngan ulah diinjemkeun urang. teu meunang nanaon ge teu meunang diinjem-injemkeun tara tanggung jawab nu nginjem mah. Teu boga urang mah duitna lage. Tadi geus nyangup. Ngelok deui. Ngelok deui tit. Om mah semangat. Ih, abi mah semangat, alhamdulillah semangat hidup. Urang mah dibikeun kana hareup. Entong kan bae kayak abi nu meuli mak. Kan ari 600 mah masih kena ka beuli meureun. Heeh, bisi boga yang meuli bubur kacang ke nu lewat. Kan we abi meuli. Aya deui mah gantian deui mah. Ngelok deui tit. Moal jadi. Mun geus aya nu mere deui mah. Erek. Ai bisa kitu na dibikeun ka meuli bosi mah luat ngeunah ge. Ditarik deui jadi nggak jadi katanya beli Arkona malah Ece aja yang beli. Kapan heung gecoh main nu meuli urang ada. Nanaonkeun bae ke meuli mak. Tenang. Ayeuna ge kana meuli si Ari bisa mah. Dua mah. Kapan di Mang Mamat di Haji Rudilin aya? Tuh. Lain aya tin di Haji Rudi Arko teh. Arko di Haji Rudilin aya. Pesen meh bener. Hah? Kudu pesen. Loba. Di Haji Rudi. Hah? Aya hiji deui. Naon? Aya tahu eta. Hiji deui aya.
Tambah tempe wae cerurah. Hanya naon? Bang tahu eta ada sok beurang. Beurang. Ah, dago saya tempe geus masak. Oreg tempe tinggal ngagoreng asin udah. Ujang kalunggung naon wae deun tang. Ujang ka imah. Ngagoreng jengkol, oreg tempe. Ini ngagoreng asin we meureun ayeuna mah. Bawa sangun anda. Encan. Pan ieu nimbang heula ieu pare. Tadi nu urang jeung nu si Temi menang berak daun. Menang nu si nu emak teh kabehna teh 3 kintal kurang 13 kilo kurang 12 kilo Jeung nu si Temi. Iya nu si temi mah bagian teh 78 kiloan musim ayeuna si teni pembagian musim ini basah ya dari sawah 79 kilo pembagian kan apa dari sawah tuh belum dijemur belum kerjaan 50 kilo we garing bogana teh meureun. Nah, belum encantang tuh tantang tuh da poeun papianeun. Cocok mawa mo ngau ini obat itu. Tong fokus di mana meuli endog tin yang di mah urut Mang Oli minta gelas atuh emak meureun ek ngaluh ayo ini sayo. Yo, nu Mang O enggak yo. nu sintin cenah eta mah Yo, ah. Nenek. ayo Mang Oli hatu mawaloba karung ti dia. bos aya kene 10 dah teh. Ya. Dia teh 10 nih. Aya di bibit teh sabaraha hiji 10. 10, 11 sama aja. Ya pong nyanut yo. Di semuanya. Memasak cara saya pulang. Heeh. paranen Tang ngalut.
Tautan. Erek Ayo naik nala deui. mah bahagia lah itu poeun ah. Buru teu poe teh. Tadi daraikeun. Nah, Dah itu sapu. Oh, bulukannya. Dan bulukan eueuh hipu di kieu teh. Ih. Teu poe teh mana kabari kagendak tuh aweus deui. Anu kitu kapol mah nya. Itu borona. Kurangnya. Bisa normal deui ya. Ah, bener. Manapun saya enak dunia. Saya aku orang pisan. Aja melakukan tarawarat. Ni, Sing waras ieu mah. ni mah tah. Dia mah cengek naon nya? Cengek beureum teh nih. Oh, atuh cengek alus. Ayo nu abdi mah da ai bibit mah cengek bodas. Kamari dia beureum kita sama makan. Tajung wae eta didinya. Sok ngalaleut heula ieu. Ira mah enggak. Orosan ni mah. Ya, Mun aya WA anak 08885. ini pesen deui cenah. Pan Biasa kumaha teh ngalasanya. Oh, mana aralus nih, Mas? Tapi sing menang loba. Heeh. Satangkal 2 kilo ge nya Nyi, Mas. Heeh. Makmur.